palsu tadi sepatu teh. Palsu kumaha? Tuku aing dijual deui dah dibeli di 100.000 kan. Lagi dijual gitu? Enggak tah 100.000. Lah sia ieu duit nege palsu kan. Nah palsu kumaha ngabedakeun. Nah sia teh boga dileuleungan kan. Peni kacamata lagi dengdek sabelah. Dengdek kumaha? Emang aing nu asli kumaha gitu? Ieu kan anu asli mah duanana ieu nu hiji deui make kacamata sia teh. Dah, piraku. Sia nyebut piraku kan. Ah ieu teh jeung ieu teh saumur. Terus mun saumur kumaha? Sia saumur kumaha kan. Lamun geus kolot kieu maka bagaimana ke kacamata kan. Memes sia ieu kaeraan ke jadi cakap penipuan. Mending kena jajankeun lah ka bi ooi. Lamun sia ieu ku bi ooi. Daekeun ari mah berarti asli daripada sia engke di ayeuna sia lamun jajan di kawali di toko ke sia duit palsu ke sia dilaporan ke polisi ke. Kumaha tuh ieu ayeuna? Abi ooi jajankeun heula ajaran melihat kaneun meuli cayu anu tiis. Kalau gitu. Nah atuh duit palsu gitu Pak. Aing. Bang, alhamdulillah bang, asli. Lain palsu cenah. Lain. Sia mah lain kumaha eta mah bi oi mah teu apaleun kehen. Atau apalun kumaha? Nyalu atuh. Bener sia beli susu segala. Teu apaleun eta mah sia mah. Untung sia ka bi oi mah teu apaleun. Coba sia lamun ka kawali ge dilaporkeun sia ka polisi penipuan. Mending mere ka bi oi deukeut atuh. Atuh. Minuman apa hiji nih? Eta panjang susu tah ieu. Ieu turut aing. Tah, lamun ka bi oi mah heueuh teu apaleun kehet. Berarti duitna aslinya, Pak. Palsu sia teh. Nu asli mah duanana make kacamata. Untung atuh tukang warungna belegug nya. Nyaho atuh. Ning kaya untung ya. Ya mah pada makannya lagi. Makin Aing mah. Ya beng-beng tah. Ya salmane teh. bapakan. Anu sih ya. Kurang makara loba teuing. Wah, lamun di kawali mah didengarkeun nya. Ya kak. Ya pasti mana. Sia dilaporkeun ke polisi sia dibawa. Tapi ngomong-ngomong bang, duit aing jadi teboga duit, sepatu duit beak. Duit mah pas janggot kan datang deui daripada sia dibui kan. Kenapa aing teh salah na dibui pedah naon? Teu pan duit palsu. Coba tanda hiji.